hiji oge mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak letik anu santun, lian santun oge rikan. Ulah hilap kakaruhun, adatna kudu dirawat. Sampurasun. Nu terhormat Bu Heru Ekowati salaku Kepala Sekolah, Bapak Pembina OSIS anu kusimkuring pipi hormat, Bapak sareng Ibu Guru anu simkuring pipi hormat, sareng rerencangan anu dipingkat cinta. Mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu di mana dina kasempatan ieu urang sadayan atos dipasihan gempel sareng dina kaayaan sehat walafiat. Wilujeng enjing kapala wargi sadayana nepangkeun wasta simkuring Amanda Fahira salaku Ketua OSIS nu di mana dina kesempatan ieu nuju nganterkeun piantara ngeunaan kabudayaan Sunda anu luhur. Hadirin anu dipika hormat, Indonesia teh negara anu beunghar ku budaya. Salah sahiji anu kasohor nyaeta kabudayaan Sunda. Kabudayaan Sunda teh mangrupa kabudayaan anu geus lila aya tur mekar di masyarakat Sunda. Sarta geus jadi jati diri masyarakat eta. Aya sababaraha ajaran dina budaya Sunda ngeunaan jalan hirup anu hade. Etos jeung karakter Sunda ngawengku kahiji cager. Hartina cager jasmani jeung rohani, cager pikiranana, cager sarta ngabogaan prinsip, cager akhlakna, cager dina gawe jeung nyarita. Kadua, bager. Bager hartina bager kabatur, loba mere pitulung dina wangun pikiran, moral, jeung materi anu hade. Teu pelit kabatur jeung teu emosian. Katilu, bener. Bener hartina bener atawa henteu bohong. Henteu lalaunan dina ngalaksanakeun pagawean, amanat, jujur dina ngajalankeun agama, ngarah hade, jeung henteu ngarusak alam. Kaopat, singa. Tegesna sadar diri, hati-hati dina migawe, mileulakeun batur tibatan sorangan. Ngajeunan kana pamadegan batur, pinuh keulah ulas kasih, henteu ambek lamun dicacak, tapi narima kalawan ati anu lapang. Kalimah, pinter. Paham kana pangaweruh agama nepi ka dasarna. Tiasa adaptasi jeung batur, tiasa ngarengsekeun masalah kalawan bijaksana. Jeung teu boga pikiran goreng ka jalma sujing. Kabudayaan Sunda oge dipikawano minangka kabudayaan anu lemah lembut sarta ramah. Ieu teh bisa dikritikeun dina prinsip hirup masyarakat Sunda, nyaeta silih asih, silih asah, jeung silih asuh. Salian ti karakterna, ragamna budaya Sunda ge aya dina bentuk tradisi, adat, lingkungan, pariagon, bahasa Sunda, jeung kasenian Sunda. Dipikawano ku kasenianana nyaeta kasenian sisingaan, wayang golek, kaulinan barudak, pakakas musik, jeung tari Sunda, siga tari jaipong, jeung tari merak. Sarta loba deui kasenian anu kasohor di Nusantara. Kiwari kesaeutik jalma anu ngalestarikeun kabudayaan Sunda. Kukituna kabudayaan Sunda geus mimiti dipopohokeun ku masyarakat. Utamana nyaeta basa Sunda. Numutkeun data ti Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset jeung Teknologi atawa Kemendikbudristek ngarujuk kana data Badan Pusat Statistik atawa BPS antara tahun 2010 nepi ka 2020. Bahasa Sunda ngalaman turunna anu signifikan dina panyatur. Dina periode 10 tahun eta, jumlah panyatur bahasa Sunda turun sekitar 2 juta urang.
Tuturuna ieu ngagambarkeun tantangan utama dina ngajaga eksistensi basa Sunda. Utamana ku beki dominan nggunakeun basa Indonesia salaku bahasa utama dina sagala rupa sektor kahirupan. Dina dokumen anu judulna Hasil Sensus Penduduk Wujud Panjang Penduduk 2020, generasi Prabumar masih ngagunakan bahasa daerah anu cukup luhur, khususna bahasa Sunda di Jawa Barat, kalawan presentase 84,73% dina komunikasina di lingkungan keluarga. Tapi harita presentase ngagunakan bahasa Sunda mimiti nyirorot dina generasi baby boomer, jadi 78,8%. Ku kituna turun deui ka generasi milenial ka 73,82%. Jeung Gen Z 72,44%, sarta salajengna irorot ka generasi post Gen Z anu lahir 2013 nepi ka ayeuna jadi 63,89%. Ieu teh alatan urbanisasi, pangaruh budaya barat, jeung globalisasi. Urang salaku generasi penerus kudu ngalastarikeun jeung ngajaga kabudayaan Sunda anu geus aya ti baheula. Aya sababaraha cara pikeun ngalastarikeun budaya Sunda. Nah, salah sahiji carana nyaeta diajar bahasa Sunda, tradisi, ngamumule budaya Sunda, jeung ngayakeun acara-acara anu bisa nambahan wawasan urang kana budaya Sunda. Sakitu wae nu tiasa simkuring haturkeun. Upami aya kecap anu kirang merenah, nyuhunkeun dihapunten. Sareng kalepatan ti abdi salaku jalmi biasa nu teu luput tina kahilapan, kalepatan sareng dosa. Margi kasayan teh asalna ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku kituna simkuring ngahaturkeun nuhun. Aya uji ngegel berit, geus capek teh gogoleran. Budaya Sunda meh leungit. Yuk piara babarengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.